Assalamualaikum. Sampurasun nun. Wilujeng patepang deui sareng Abah dina acara dongeng samemeh-sare. Abah umajak kasadayana palamitra sadaya, hayu urang ngalastarikeun deui budaya Sunda, urang ngamumule seni jeung budaya Sunda. Nyaeta urang teh kudu bangga yen urang teh ngabogaan seni budaya anu luhur, ngabogaan tokoh-tokoh, urang ngabogaan bujangga. Ayo ku urang-urang lastarikeun deui. Urang teh urang buktikeun geuning urang Sunda teh aya budaya na luhur. Ayeuna Abah jeung si Utun erek siap deui nyaeta Abah ngadongeng samemeh sare. Itung-itung ieu mah mepende ngameh babari sare, eukeun itung-itung ngalilipur kalbu anu nuju bingung ngababerah mana anu kenandangan kasusah. Sok atuh wilujeng ngadangukeun. Tun ulan aya naon bah? Geus siap deui Tun. Naon teh Abah? Nya urang ngadongeng deui. Siapa? Ngadongeng naon? Tun ayeuna. Kumaha Abah we? Naon we Bah? Tah ayeuna Abah boga dongeng Tun. Dongengna teh kieu Tun. Aya hiji raja boga anak 3. Nu hiji hayang jadi raja, anu hiji hayang kawin, nu hiji hayang dongeng. Ieu dongengna teh aya hiji raja boga anak 3. Nu hiji hayang jadi raja, nu hiji hayang kawin, nu hiji hayang dongeng. Ieu dongengna aya hiji raja boga anak 3. Nu hiji hayang jadi raja, anu hiji hayang kawin, nu hiji hayang dongeng. Ieu dongengna aya hiji raja boga anak 3. Nu hiji hayang jadi raja, nu hiji hayang kawin, nu hiji hayang dongeng. Ieu dongengna aya hiji raja boga anak 3. Nu hiji hayang kawin. Nu hiji teh hayang jadi raja, nu hiji hayang kawin, nu hiji hayang dongeng. Kieu dongengna aya hiji raja boga anak 3. Nu hiji hayang jadi raja, nu hiji hayang kawin, nu hiji hayang dongeng. Kieu dongengna aya hiji raja boga anak 3. Nu hiji hayang jadi raja,
nu hiji hayang kawin, nu hiji hayang dongeng. Abah, dongeng teh kitu deui jeung kitu deui teh anggeus-anggeus. Pan ieu teh keur ngadongengkeun. Raja teh boga anak 3. Anu hiji hayang kawin, nu hiji hayang jadi raja, nu hiji hayang dongeng. Dongengna teh kieu. Nu hiji aya hiji raja boga anak 3, nu hiji hayang jadi raja, nu hiji hayang kawin, nu hiji hayang dongeng. Kieu dongengna. Aya hiji raja boga anak 3, nu hiji hayang jadi raja, nu hiji hayang kawin, nu hiji hayang dongeng. Ieu dongengna. Tak kitu we tuluy jeung kitu tuluy. Da mah aya anggeus-anggeus. Kitu jeung kitu we urang oge geuningan sapopoe teu anggeus-anggeus. Teu anggeus-anggeus kumaha, Bah? Contoh utun. Wayah kieu panti peuting sare. Isuk-isuk hudang deui. Kacai deui. Dahar deui. Ulin deui. Kitu we jeung unggal poe kitu we jeung kitu tuluy unggal poe teh. Mata kumaha anggeus-anggeus. Tun. Seperti urang hirup teh kitu teu anggeus-anggeus kitu we. Contoh geuningan anu ka kebon. Seperti teh isuk-isuk udang subuh ka kebon deui. Macua deui balik deui ka imah. Kitu we unggal poe. Coba eta utun isuk-isuk janela dibukakeun. Pas sore tutupkeun deui. Isuk-isuk bukakeun. Pas sore tutupkeun deui. Isuk-isuk bukakeun. Pas sore tutupkeun deui. Kitu jeung kitu we tun. Nya banyak. Kitu kahirupan teh eueuh tungtungna. Eueuh tungtungna. Kehidupan teh kitu. Tah tungtungna mah engke. Aya geus ditungtungan mah geus we. Anggeus dongeng oge ditungtungan ku tungtungna teh kitu tun. Usababah eta anu ngadongeng kahareupeunana teh aya ucing ngaliwat. Tuh dan nyatun geuningan aya ucing. Mana Bah mana? Itu tuh tingali. Nya. Urang gebah ku abdi nya Abahnya. Nya sok gebah. Us. Tuh naik tun, kapara tun, tuh. Oh tuh, parana totos tun, parantos we, tuh anggeus ieu mah tun dongeng teh, nuhun, kitu we nya, atur nuhun, ka para mitra nu parantos, merhatoskeun kana ieu carios, parantos ngaluangkeun waktos. Ngadangukeun anak kana ieu dongeng Abah. Hatur nuhun pamugi ulah hilap panangan palamita eta diangkat jempolna ka luhur, dipinjit eta tombolna aya geuningan naon eta anu beureum-beureum kitu. Subscribe eta nya. Nuhun hatur nuhun kasadayana. Ramios. Assalamualaikum.